Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangdeui sareng Ibu Lani Resmiati. Dina danget ieu urang diajar sasarengan ngeunaan materi laporan kegiatan. Di dieu dina materi laporan kegiatan tujuan pangajaranna nyaeta hideuk dipiharep tiasa ngidentifikasi isi struktur laporan, tiasa ngajabarkeun isi struktur laporan, nerapkeun isi struktur laporan kegiatan, teras nganalisis unsur dina laporan kegiatan. Saterasna ieu dipedar ngeunaan wangunan laporan kegiatan. Wangunan laporan kegiatan nyaeta tulisan atau omongan anu eusina nepikeun gambaran tina hasil kegiatan anu geus dilaksanakeun. Kegiatan bisa mangrupa kegiatan lalampahan, kegiatan maca, kegiatan lalajo, jeung rea-rea deui. Cara nepikeunana, cara nepikeun laporan kegiatan ieu bisa secara lisan atau secara tulisan. Beusi laporan kegiatan di dieu aya tilu bagian. Nyaeta aya laporan kegiatan piknik, aya laporan kegiatan lomba, ya. Terus nu kadua aya laporan keuangan, keluar asupna duit dina hiji lembaga atau perusahaan atawa aya laporan untung rugi hiji perusahaan. Terus nu katilu aya laporan jurnalistik. Laporan jurnalistik di dieu eusina tiasa medar ngeunaan lalampahan wartawan dina ngaliput hiji tempat atawa lalampahan wartawan dina ngaliput hiji kajadian. Saterasna struktur laporan kegiatan. Lamun urang ada masalah laporan kegiatan berarti kedah aya struktur anu jelas, nyaeta buka, eusi jeung panutup. Saterasna aya sistematika laporan kegiatan. Dina sistematika laporan kegiatan urang kedah nyantumkeun ayana jejer, ayana tempat jeung waktu kegiatan, ayana pamilon calagara, aya kasang tukang, aya pedaran kegiatan sareng panutup. Teras aya lengkah-lengkah nyusun laporan kegiatan. Di dieu nu kahiji aya nangtukeun ngaran kegiatan, aya nangtukeun tujuan akhir naon, terus aya nangtukeun pelaksanaan, tanggal, tempat, jeung waktu. Terus dina nangtukeun panata calagara, aya nangtukeun pamilon, aya oge nangtukeun waragadna. Terus aya pelaksanaan kegiatan, aya nyieun laporan kegiatan. Terus panutup. Mung sakitu pedaran ngeunaan laporan kegiatan. Mugi tiasa kahatos ku hideuk tiasa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.